burik. Bang halus Halus euy. Nama kita ngaranna? Eta waru ieu teh. Waru teh? Bonsai waru. Oh, warung lain. Nah, tanah pernah. Anu butuhan ieu. Halo? Tirisiki. Oh mohon. Mohon aya kembang nama atos bonsai nama. Mohon eta nu waru teh anu kamari mohon. Oh bade ka dieu. Oh siap mohon di atas satunya. Yuk mohon. Assalamualaikum. Ayo. Oh sakedeung deui ka dieu jalanana. Ayo sabaraha? Euy. Aduh harga nama kumaha engke we. Aya meureun jeung urang-urang we mah. Kalau maneh daek nungguan ieu aing hayang modal heula sakedeung ka cai. Aing mah da mah bisa euy Mak Nur urang ek ngaji geus burit euy bisa carekan bapak aing. Moal bisanya? Tuh aing mah urang mana? Heukeun ka dieu ieu keun. Nur, yo urang kabeneran. Urang barang loba Nur. Urang ngaju asape ka ente. Maneh mah. Urang mah teu butuh sampe. Urang mah ya erek nitipkeun ieu ye. Bonsai. Jamana erek ka dieu nu butuheunana. Urang aya perlu heula ka cai heula. Mun bisa mah kumaneh pangnuangkeun heula nya. Siap Nur. Gampang yang urang mah. Nya. Oyahna nya heuh. Kamana Mang Nurna? Kamana Mang Nur? Tadi teh piwarang iya bade ngajua kembang cenah. Nuhun. Yo. Bade naon ka dieu, Apa rugian naon? Bade meser kembang iya, tadi teh sor Mang Nur teh cenah bade diical kembang iya teh. Leuwih sabe, Gampang, Kembang. Kalau Astagfirullahaladzim. Siap, Iya, tadi sahur Mang Nur bade diical. Hah? Oh, nami Prayogi sampe sekolbak, ngomong tadi, meuli kembang gitu. Ya. Hargana wayahna 250, teu bagi tawar. Ya mah teh, ari tadi aing nyebut kembang, teu nyambung kana sampo aing nyebut sampo kana kembang. Geus aing di duitan wae. Ya acisna nya, Tah. 100 heula kitu ka Mang Nur, engke 100 deui nyusul. Ya ku abi dicanak nya kembangna. Dicanak aya. Apa guys, kecai mah. Cuy. Tah nyekelan duit geus payu euy. Ya, Nur. Pieu tah kembang payu 100 ditawar. Nah 100 gas jadi 250 ya teh. Nah 100 mana mah dijual 100 atuh. Oh, atuh si Jewang 50 mah. Nuhun Nur. Ya, lumayan aja boleh beas Nur. Si Obog kembang 250. Kaing ngukur 50.000. Aduh, si budak Obog. Anjing mal balik datang sih mah. Mal balik datang si semplak mah aduh aing merempak. Daripada ngobrol nyuk itu aing mending ngobrol jeung CCTV. Heeh. Puguh teh diwalar lagi. Yuk. Kita aja, Tiger. Aduh. Alhamdulillah. Bisa ayo. Mang Obleng sia teh tidak kudu apal anu sok dina aya dina HP sia teh tah. Di Bandung silaturahmi ta urang ka dieu. Sok kenalan Zeus. Oh, mana teh? Yuk. Yuk. Gini RT bayu mengurang keneh RT teh. Yuk. Di urang mah RT teh geus aki-aki. Tumpah lagi uket-uketan. Dengkluk apa tuh? Kadangan aing waktu itu mah. Hebat anjing. Ngorak tapi kolot. Di mana bawah anjing enggak? Itu sahawa da yang pohon-pohon yang ditonyok bawah. Lain ieu teh. Rada budak sok ajak ngobrol. Oh budak. Ciku nyambungnya. Kumar sehat. Iya hati lembut. Patnu tadi teh nyebutna RT. Yo, punten abi saya pejabat. Abi rakyat, abi mah Lain urang ngobrol ke RT, urang teh ngaranna Zeus. Nya mah Zeus. Bener. ya ku syukuri pejabat mana oge, RT RW oge. Ya bener. Iya memang obleng deh, sok aya dina HP guys ya. Iya kudu. Aing teh budeg.
Nama saya Nur, paling suka makan semur. Nama saya Luki, paling suka makan orang. Nama saya Dede, suka makan keripik. Nama saya Dadang, paling suka nasi padang. Nama saya Isal, paling suka belem kadal. Nama saya Nur, paling suka makan semur. Nama saya Putih, paling suka sate sapi. Nama saya Dede, suka makan keripik. Nama saya Dadang, paling suka nasi padang. Nama saya Isam, paling suka belem kadal. Ai bagian ai nairaha tuh. Sakali ewang. Padahal mesti dia tuluy ka dieu. Aing dilewat. Geus sisa erek aing nyanyi. Aing kalau ka cikibung deui. Aing na istirahat. Balikannya, terus balikannya. Bila sama dengan dia. Balikannya. Oh, bener. Nama saya Nur, paling suka makan semur. Nama saya Luki, paling suka sate sapi. Nama saya Dede, suka makan keripik. Nama saya Dadang, paling suka nasi padang. Nama saya Isam, paling suka belem kadal. Nah, bosan. Ai bagian aing istirahat tuh sieu teh. Teka bagian. Balik aing. Acil di mana sih atuh lupa bernyit na aing ngeun pusing. Ya kamari mah juga loba mang. Aci. Mang Dadang deui nareangan beureun tuh. Wah geurean rek. Sorangan ku aing ieu engke ruaskeun amun ka dieu. Siap, mang. Besok. Nyarip lah kayak gitu, nyarip lah kayak itu nyarip lah. Ngadap. Aing nggak nyumput tuh, kela mau ngaliwat. Tagenya, oh yakin. Oh, emang jangan tuh coba kararingnya seluruhnya, jangan belum lauk. Ah, pan dia nalo bayar tuh. Tah. Oh iya jang, etana ngawurungkeun na wa. Heeh. Aji, nah itu kakek ngadudukan didinya. Wah, kecil kaun. Kayak nu kakak kerukut nanang. Naonnya? Ah, turungan sana aja dudukan di dia. Lumayan nih ngawurungkeun nama kararing ya, wa. Mana temang? Ya, curing. Pas cuma doyok cuma ngagawean aing. Wah, kecil goblok. Wah, ngagawean anu teh ngapain untung teh sangat hujan.